Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Muhammad Kevin. Yeay. Oke guys, apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian baik semuanya ya. Kali ini aku mau ngobrol-ngobrol lagi bersama Cik Imas ya, karena kemarin tuh si videonya kehapus ya, separuh kehapus. Jadi kayak kemarin tuh banyak banget yang harus dibahas, cuma kehapus ya, upload aja karena nggak ada video ya. Sekarang kita bahas lagi di sini. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe karena itu semua gratis dan itu bisa membuat kita semangat terus membuat videonya ya. Jadi jangan lupa like, comment, yeay. Oke, jangan lupa like gitu, comment. Oke, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaannya ya. Untuk pertanyaan yang pertama buat Cik Imas. Cik Imas apa kabar? Baik. Sekarang sibuk apa? Sibuk naon ini? Dagang naon ini? Dagang combring. Kamana wae mun nguriling? Tidur ka itu ka komplek, ka dieu ka karen. Oh, jauh eta nguriling ka mana wae sih? Itu. Komplek itu nu di tidur. Oh, eta teh lamun jualan combring teh dijual sabaraha? 10.000. 10.000 ngajualkeun saha? Bibi. Oh. Ajak. Jadi menang keuntungan, menang batik sabaraha Cik Imas? Dijual sabaraha itu nak? 10.000. Cik Imas dibere buruh sabaraha? 5.000. Ka Cik Imas 5.000, itu nanti 10.000. Oh lumayan atunya. Ayeuna geus kajual sabaraha? Nya sakitu we. Oh, Teu tah. lumayan ya jang jajannya aja pada Si cici. teh dirokok. Ka cepen tah ka ditu cenah ka kitu ka kidul. Nagihan. Oh gitu, oke. Jadi Lecak kesimpulan. kieu we cenah biasa ku beas nya sok wae ku beas. Jadi combring di biar ku beas gitu. Oh. Bayang sebuah kieu cenah sebut kemayat. Oh jadi bayar. Jadi mau dicombring di aku beas gitu. Sabaraha kilo beasna? Ah, sakumaha 1 kilo. Oh 1 kilo gitu. Oh bayonya lumayannya. Jadi combring di aku beas gitu. Heeh. Jadi kegiatannya sekarang jualan. Situ bayabon, dagang bayabon. Oh iya. Bayabon teh di buleutean gajian no. Oh. Jadi itu dagang goyobot gitu. Goyobot teh kumaha sih? Ngan buleutean buleut. Oh bulet. Anu di caian teu, amis teu. Ah di caian tama ieu mah ieu hui tama hui kurang. Oh, goyobot terus kumaha? Bayabon mah kieu buleut. Oh, nu bulet. Enggak ada. Oh, lain amis lain kuyah, anu kuah eta lain nu Lain. cai goyobot lain. Lain. Jadi goyobot teh dahareun nukin baruleut. Nya Lada. ada Lain amis. lain. Oke, jadi kegiatannya jualan ya. Jadi aya nama mun geus jualan berarti pulang ke rumah gitu nya. Jadi eta lamun kan eta meureun suami kumaha masak nu makan kumaha? Mantap kan sorangan. Ya serangan. Nah, atuh kumaha ngelayanan. Ieu Berarti Cimas mah dagang gitu merenya. Berarti combring katu ka dieu we ka kidul ka karen ka dieu teh. combring jeung naon? Jeung goyobot. Bayabon Ayeuna emang budak Cimas aya sabaraha sih? 2 mau hiji Mau hiji eta mah otak kunaon? kecak ieu kejang. Kejang. Nah bisa kejang kitu kunaon? Kan ieu aya aya nyebut teh mau budak teh cucu ieu sabtu ieu jurig budak. Jurig. Heeh, kasih jurig budak teh. Jurig teh teh. Maghrib sok dibawa keluar sebenarnya. Teh dibawa ka rumah, sieun dibawa ka si maneh. Oh, nu jurig Ya gitu. ais seunah Terus Cimas manian. Cimas jurigna di tangan teh. Apa ke cenah sieun panggil di ditu. Jeung saha teh? Bukti awur-awuran Jeung si saha? teh. Si ieu jeung si tah jeung anak mantin tahnya mantin di sini teh. Aing Cimas jurigna dilawan teh atau dipanggihan? Teu. Kalau ke sabdak aing geus sia goblok. Kalau sabdak aing geus sia goblok. Kalau
teteh kita juri silahkan sila pikir karena Quran alungkeun. Oh, Quran. Oh, Quran si Quran ditalungkeun ka. Baca ku si teh itu, bacakeun ku si itu teh. Cenah aku ieu teh pamah Quran, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sok saking kade teu teukeut wae ieu Quran, alungkeun. Ieu teh lompat ka itu panas. Lompat. Oh. Jadi si Quran teh dibikuna ka segiri kita teh. Panas. Jadi kita kos kumaha bentukna? Bodak hideung, Hideung, bodas. bodas, Ieu Bu Jabri. Paling dikuturkeun digurigiran ku aing baju. Digurigir. Si jurig nanti diburigiran si Mas. Urang digurigir, urang teh di baju, gurigir ka itu ka mana urang di ka ditu. Ka udag teh. Urang tuturkeun urang teh ka ditu. Kayak kita ka majigna ku aing. Genti wanian sih makanya. Iya, urang mah luas. Baca Quran urang teh. Baca anak masing kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sok ya. Mun maneh budak kadekeun rasakeun. Sok kadekeun di budak urang teh. Budak kelana teh diganggu ku sia. Da aralnya Arah. Budak geuring kadekeun di bilangkeun deui. Eta budak teh geuring teh. budak maot sedih teu. Henteu. Teu sedih, ceu teu. Teu sedih makanan. Ah, cing mah teu sedih. Teu hayang. Teh yang sedih. Kan teu budak sorangan. Heeh. Tapi teu sedih gitu. Henteu nya melong kieu. Si Bodoh si Aas udah modal hit. Si Bodoh si Aas udah modal hit. Ngomong kitu, urang kitu teh nya Oh, ka budak teh. Heeh. Gobloknya si anjing udah modal. Aduh, Pikiran teh sia heeh. pikiran teh ka mana we nya? Heeh. Geus lieur. Ka mana ketucatnya ieu pikiran kitu nya. Nyut-nyet gitu nya. Pikiran teh cik aing mah tempo we ka ditu teh ku aing cokot budakna. So kali ke sia juri kali ka ditu ka budak pulangkeun deui ku sia. Oh, jadi kalau sedih kalau ka aral nomornya. Heeh. Sok pamain ngaku ka aing ku aing dituturkeun sia ka ditu. Jadi wani we nya. Ieu naon kitu mah. Ai cing Mas eta keur nyiram ku almarhumna eta adi cueneng eta nyiramna nyiram naon? Adi teh kieu nya. Kabina daging domba. Lagi domba. Lieur. Lieur. Tah geus sia eta. Ada teh, sia teh. Sia teh cenah. Aing mah cenah ka bapak teh. Nah, ini mama cenah dari tauger. Sebala aing mah ngomong rieur, nah kitu, urang ngagoreng. Maka rapekan ieu, pakai mati buat ieu rumah eta daging domba. Urang selama ketemu aing mah tamu. Depan teh. Pus banget samaran kemarin panjang. Oke. Jadi geus nyiramna eta we nya. Ai cing Mas baheula mimiti kawin tahun sabaraha? Tahun 12. Tahun 12. Mimiti kawin teh tahun Tahun 2000, mimiti kawin teh tahun 2000, buka budak tahun sabaraha? Tahun 2000. Tahun tua kawin teh tahun 2000. Pas buka budak tahun sabaraha? Ini kosong heula. Kosong sabaraha tahun? 5 tahun. Kosong 5 tahun. Oh, jadi Iya, nya dokter ngomong ke adik, sok cenah si cek itu teh cek itu teh. Asa bisi mah eta teh. Sok maneh cenah dahar kelapa tahun itu dipurageun cenah. Ini deui cenah. ameh naon? Nah cenah sok cenah ieu kadek mah leungeun maneh kadek ke kukur. Oh, jadi Ana teh kitu. kita dicadekeun nanti. Sok cenah leungeun maneh cenah karasan teh mah nyirim teh ku sia. Katingali beuteung gede ku citro. Oh, jadi geus minum si kalapa eta teh si beuteung teh langsung gede gitu. Ayaan. Langsung aya budakan. Eta teh budak gitu. Budak ke jalan. Gara-gara nginum. Alhamdulillah. Gara-gara nginum naon? Eta Daugan. Jadi lama yang buka budak kudu nginum daugan gitu. Heeh. Oh, gitu. Tak kenal teh budak mah tapi ieu cenah mah jadi si budak teh eueuh. Ai cim eta nang ayeuna kawin geus sabaraha tahun berarti? 20. Geus 30 tahun. Umur cim saya sabaraha? 14. 14 tahun. Ai cicunengna 14 14 umuran si Imas jadi si Cuneng. Kalau di GPX Oh, jadi si Imas 14 tahun, si Cuneng 17 tahun gitu. Oh, jadi itu beda jauh sama lah nya. umurna ieu. Jadi itu beda jauh lah cing maksudnya. Beda deui kita mah. Beda deui. Oke, mungkin terakhir kita sholawatan dulu ya. Waktu Imas dulu. Salatullah.
pakai eta atuh mainnya. Iya, ini dah kedengeran semuanya. Jadi Cik Imas mau nyobain sholawatan ya. Sok. Jadi pengen denger Cik Imas sholawatan. Silakan. Ke ingat Sholat. salatullah salamullah ya nabi bismillah salamullah salamullah ya nabi bismillah. Oke, itu dia Bu Imas. Jadi Bu Imas tuh tadi udah bincang sama kita. Semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa like, comment, subscribe ya, karena semua itu gratis. Terus Cik Imas jadi takut kalian lupa, ya takut kalian lupa. Jadi aku ingetin lagi, Cik Imas tadi umur berapa sih? 4 tahun. Umur 4 tahun. Punya anak berapa? 2. Yang pertama umur berapa? 14. 14. Yang kedua? Kedua 7. Nondok kedua ke 7. Oh, jadi Aina punya boga salaki seberiji. Hiji. Sibit kieu matang kituan naonna saya maneh mah cenah tong diberen kitu tong bere kituan naon kitu. Kamu kikituan teh naon? Menang Naon cenah. kikituan teh? Bah. Tong dibere naon? Kieu cenah menang. Kumaha cing? Bere kumaha kitu cing? Kieu teh kamari. Oh. Teu ngarti eta. Pasuk nang ngomong kieu. Gitu. Ieu sibit. Saya mah tong kedua cenah kitu di tanah cenah aya. Yang tersalah pokoknya nama Aina sih mah. Dia ngomong ulama cenah mah kan pernah menerima kan pernah Aina mah pokoknya Cik Imas sing suksesnya dagangannya cing laku. Ini gitu. Cing laku, cing oban meuli-nya. Kayak ting aya milik di Cai mana. minta gitu. Cing isuk mau meuli mau dagang goyobot menta ya kan ieu nyimpen. Karek dagang goyobot. Heeh, suka teh kieu nya. Mau amis lah ya. Lain Lada. asin aya, amis aya. Goyobot asin. Biar nambah isuk. Minta. Ieu cenah baca nangkanya. Berarti ya udah dulu ya guys video dari kita, mungkin segitu dulu aja. Pokoknya jangan lupa apa sih Mas? Jangan lupa Komplek. karbet, Lupa karbet. karbet. Jangan lupa like, Korbet. stop tulisan jangan lupa Karbet. like, komen, karbet, Karbet. karung. Pokoknya ya nonton terus ya, Cik Mas, nanti kita akan sering-sering syuting sama Cik ya. Makasih Cik Mas udah kesini, makasih. 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 Pulang mandi. Iya, belum mandinya. Iya kunaon ieu? Sakit. Jangan sok kamunya cingkira damangnya pokoknya nuhun atas nonton, pokoknya nama jangan lupa like, subscribe ke kanal YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. dadah. Wah.